atur anom ditampi nuhun tekantun kaya Gusti Raden Antarja nuhun nuhun apa siapa tuh lan siapa gimana aya agan aya ulah alang kumapalang wayahna bantuan kaula ari ada sapanjang di Simabdi diperyogikan sapanjang kaange mau apa ngijing sila bengkok senemah di Simabdi agak nuhun sami-sami agan sami-sami mana siapa tawala ayah agak yang wah tadi kakang sila gitu cuy saya mangga wah di sahur itu bapak ya ada kakuping gua bikin yang sok atuh Juragan terima bot dan terima wayana bantuan kaula bot nya hari agan opati jiwa raga nyawa nur palaka selamatan sareng kamardikaan negara amarta agan sanajan di Simabdi pangkat RT acan ya nuhun bot dan nuhun bot pulang awan sebelah dan sidawala kemana? siapa? Sidawala kemana? Oh ayah di Pengger, ayah di Pengger. Mana sidawala aja? Dan sidawala mana aja? Pak sidawala mana ayeuna? Oh ayah. Calukan bot, saya mangga calukan bot. Dan calukan. Coba calukan. Mas saya mangga tergajak teuing ngomongna sudah. Meon. Tentang kerowokan cenah tuh. Ciri dewek cek mina-mina teuing. Aduh, bapak aing di bawah lelewungan tain pegangan nu kenutannya geus. Ngadan montok dae tatuangna wah nu rarung atuh da wah. Sagala beras tilas dunungan teh. Nya. Lain ditinggali bapak aing di tukang. Jika pinguin neraka payunan saha itu jat payunan dunungan sia teh keur maeukeur dunungan keur liweu kudu bisa tumpah-tumpah kudu bisa pinah cai pinah tampian kabina-bina teuing babatok sia jeung teu sopan kakolot teu nyebut pinguin teu kengeng kitu jang kasepuh teu kengeng kitu bisi dikadek ku aing keras kieu pun yang kadek mah ditakis ngalawan ka aing sanes ngalawan bapak teh dae dikadek teh doang jadi takis malik-malikeun si goblok dibalikeun mah tutung curi teh sia nya anakna juri bapana genderuwo aduh kasaha sih genderuwo teh hah nyebut genderuwo teh kasaha ka bapak juri heueuh pan sia teh anak aing nyeuna atuh genderuwo gitu we heureui coba ya heureui heureui wae babatuk sia agan si cepot hari nyawa tuh kadenge sia goblok da teresepkeun dunungan ka sia teh teu da aing teh resep ka sia teh paduli teuing da nyatu teh ti uapan bapak teh
maka pihatur anu diterima dulu diuk dulu pelan diuk saya malah diuk lah pelan diuk saya mangga semaka pihatur kanyu panjenengan buya mugia katampi kalian kabingahan bapak jangan diterima jangan nyaho aing kituan teh si mayang warisan dengan nyaho beraran warisan sumur tilu naon bro tekantun atuh karaka prabunya akan semaka ngabaktos ini iya malah mau di jalanan cek aing geus asa cara rangkeun sirah teuing oh daeng teh pamidangan tidak beda teuing sia teh omoy leungeun belah kenca ya cangkeun aya Allahu Akbar tapi kabebas kieu sia kalanceuk punten yang ngiring nyimpen sakedapa tinggal lila teuing heuras ke
ngeureuh kitu sia teh tapi namina teuing sia teh kurang aja setan Ada deui Wah. aing riweuh teh beda-beda teuing da sia Kedaruran jadi aing di tengah ku saraya sia teh ketepuhan si Kang Wah. beda teuing nepi ka teh daek ngeureuh ieu dunungan keur sedih dunungan keur naon-naon teh riweuh ieu deui eueuh pamawa sia teh tapi namina teuing edan teh naon naon abdi mah henteu sia wala sejauh-jauh teh nepi itu Eta kene. Eta kene. bener-bener teuing Eta kene. iya euy sarwana nasabana
sia. Karasa goblok. Dorakati aing. Warah wa uman kabina-bina teuing sia. Kabina-bina teuing. Sini keur wah teh nyagan bener wah. Ya ya.